Alhamdulillahirabbil alamin. Patepung labung di Jomantara ieu nya. Dina channel Kang Asep teh ieu. Sim kuring teh ieu. Bade midangkeun hiji acara nyaeta bobodoran Sunda. Sandiwara tunggal nya atanapi sempal kapiguyon. Atuh. Atuh dina danget ieu sim kuring bade nyanak judul nyaeta hayam. Leungit hayam lah gitu lah, leungit hayam nya ya leungiteun hayam hidup ka saha ieu nya sumangga we namanya urang naon urang kawitan bae nya. Oke wilujeng sumangga ayo kaparayun ya tuh rai-rai akang alo-alo sadayana ya anu aya di Tangerang, anu aya di Bandung, di Bekasi, di Cianjurna atau bawa di Sukabumina sadayana bae nya di mana bae ayana ya di Purwakarta na oge sumangga. Wilujeng mararanconya lain jang sardun ya aduh asa geus lila ieu dewek mah euy asa hayang naon gitunya berang dahar nu rada ngeunah sigana teh keheula bah maksud apa teh dahar kumaha eta ngeunah teh da nu ngeunah mah cantang teu anu mahal bah anu murah oge bisa jadi ngeunah nikmat nu penting mah kitu. Maksud dewek oge kitu teh sardun maksud namanya. Jadi ngarah naon gitu istilahna teh lah. Hayang ponyo gitu barang dahar abah teh teh. Bubuhan tunggu sabaraha taun abah tara dahar jeung taking. Ieu jeung taking ayam naon jarang abah mah ada biasa nu hejo-hejo teh adun. Sae bah pokona mah kayak orang ikhtiarannya ya ku adun. Adun milarian ke tenang we pokokna mah ye. Pokokna mah adun ke bade nyiar heula takingna sugana aya tadi dinya tadi lebak tadi dinya teh. Di tempatna saha teh nya. Si Mbak Larni asan mah gaduh hayam teh asan mah di dinya teh aya teh bah anu jago teh geuningan duh rada ageung geuningan. Jeung pokona mah kumaha si laing dewek malah rek meunang ti mana nu penting mah kade ieu kahijina mah kudu halal pokona mah. Nah, nu pentingna mah halal yang dahar nu ngeunah dewek teh ieu nya. Siap bah, siap pokona mah tenang we abah mah nya. Aduh, ieu mah si sardun ieu mudah-mudahan we meunang hayamna nya para wargi sadaya. Sugana me ieu rada bisa dahar ngeunah ieu tuh. Nu pentingna mah ulah nepikeun ka nguciwakeun si sardunna. Atuh moal bah adun oge da terang pokona mah